dieu abdi sareng rerencangan abdi bade maca sajak tentang bulan Masih anu baheula. Tepangkeun nami abdi Alia Oktaviani Agustin. Tepangkeun wasta Abi Karisa Putri Dikianti. Tepangkeun nami abdi Mianur Anggraini. Karasa ayeuna mah yan lalampahan teh geus natrat kajeung di pengkolan. Bulan bengras keneh nyaangan lengah geuder urang nu ngadeukeun geude uang basajan. Yan bulan Masih nu baheula najan cahayana dicangkalkan ku tunaan. Wirahmana angger marengan-rengkak urang nu estu rimbil ku hareupan nu can kalakonan. Kitu wae anu kusim kuring sareng rerencangan dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi